Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila, salam NKRI. Mugia para pamirsa sadayana dina kawilujengan, dina kasalamatan mahmur melik rezeki aduh beuleuy ceulap sandang kelawan pangandaran Allah Subhanahu wa taala sing sarehat mukti walia amin. Ayeuna urang nyaturkeun ilmu mahalna sebabna tiasa diangge modal kanggo kehidupan urang. Sateuacanna mangga dipedar heula ku yuk kakak asisten. Berikut ini paparan sederhana untuk masyarakat awam agar mengenal apa itu yang disebut wali. Tujuannya agar kita dapat berpikir lebih realistis dan logis. Mempunyai kepercayaan tidaklah salah. Tapi kadang kita mempercayai hal yang menipu kita. Orang bisa saja membuat kuburan palsu di suatu gunung. Kemudian berkata bahwa ini adalah makam wali fulan. Sejarahnya begini. Dan seterusnya. Sebelumnya kami minta maaf kepada para ulama, ahli agama Islam. Karena yang lebih paham dan berhak dalam paparan hal ini adalah beliau. Tinjauan dan paparan di sini hanya membuka dari aspek budaya bahasa saja. Saya lanjutkan, atau Ki Juru Carita yang menyambung. Mangga alujangkeun wae. Saya mau ngopi dulu. Baiklah, saya lanjutkan. Paparan akan terdiri dari dua bagian. Paparan umum dan khusus. Saya mulai dengan paparan umum. Karena saluran ini adalah saluran berwarna budaya Kasundan, maka bahasannya pun akan bertolak dari sana. Pun sapun ampun paralun. Tabe pun. Pemahaman tentang wali dan kewalian yakni ada dua dasar. 1. Wali waris Rama. Yaitu kewalian yang berdasar melanjutkan tugas Rama Adam Ibu Hawa sebagai bapak dan ibu untuk mengayomi keturunannya. 2. Wali waris Nabi. Yaitu pangkat khusus dalam kerajaan ilahi. Untuk melanjutkan Adam sebagai nabi dan utusan Allah. Selanjutnya dipersilahkan Ki Juru Carita untuk melanjutkannya. Urang lanjutnya saya aya tos dipedar tadi ngeunaan kewalian ieu aya dua tinjauan. Hiji sebagai waris ti Rama Adam, keduana sebagai waris ti Nabi Adam. Enak orang mau kalau kahiji saya ayahnya telepon pun paralun. Sebat wali ieu hartina bisa ngurusan, bisa ngalaksanakeun tugas pangurusan. Jadi indung jadi bapak. Bisa ngajalankeun tugas ka nu dipertanggungjawabkeun anak. Contohna indung bapak ngurus anakna, lanceuk ngurus adina. Sri asa sri asi sri asu jeung sasamana. Ieu kewajibanna pangurusan ieu katalian ku darah sareng wilayah. Saha-saha indung bapak anu bisa ngajalankeun tugas ngurus. Jadi ngomong anakna kaduana ngatik sareng kadituna melindungi anak-anakna, ngadoakeun anak-anakna, ngadidik anak-anakna sareng oge teu sabarena tapi anak-anak paraputra nu sanesna ngajanlegkeun anakna oge diurus, dibiayaan ieu dugi ka kapangkatan wali insyaallah. Saterusna dugi sebagai wali. Wali anu ngurus. Artinya kasifatan sifat indung atau bapak. Ieu kuat pisan ieu sifat ieu. Misalnya bapak kaula jalma biasa, jalma tani biasa. Tapi mungguhin pangkat keur kula bapak kula teh ibaratna pangkatna pangkat wali. Kapangkatan wali khusus keur keluarga kula. Ieu wali paling deukeut naon sababna kapangkatan wali sababna bisa nguruskeun. Atau jadi asal pengurusan. Jadi syariat ya Allah Subhanahu wa taala jadi syariat. Jadi Rama jadi ibu. Tah ieu kasifatan wali ieu. Jembarna rupa aya 3. Hiji wong atua.
Yang jelasnya indung atau bapak, indung jeung bapak. Kadituna guru ge sarua kesipatan kolot, kesipatan rama sarang ibu sami. Amun guru kancikan sifat ulas asih bisa ngajalankeun sifat ulas asih lawan ngatik ngadidik para murangkalih atikanana didikanana sarua kabangatan wali. Murid bisa dorak ati guruna. Anu katilu nyaeta ratu, raja kadituna malah bacakeunna gitu we RT RW lurah sama bupati kadituna presiden meureunnan sami. Upami bapak RT bapak RW bapak bupati ibu bupati kadituna bapak presiden bisa ngalaksanakeun kaulas kasih nu maha kawasa, ngayoman ngatik ngadidik rahayat, melindungi rahayat, nulungan rahayat secara ikhlas najan digaji oge. Tetep ieu kapangatan wali langsung ti nu maha kawasa ieu statusna naik jadi wali. Indung bapak kadituna ka paman bibi wa awe walaki merenya larapanana akin ini terus kaluhurna. Jadi indung bapak teh aya dua, indung nu ngandung bapak nu ngayuga secara garis lahir, kaduana indung nu teu ngandung sareng bapak nu teu ngayuga. Bisa diaku model akin ini ibarat indung bapak. Anak yatim aya indung bapana nyata indung bapak akuan. Sanes nasabnya ieu mah benten deui. Indung jeung bapak teh loba. Nya anak bisa loba. Bisa anak akuan, bisa anak batur kurang dididik, diatik ya. Terutama anu dipasihan langkung rezekinya leuwih hade upami nulungan tetangga-tangganan dicaket-caket bare-bareana ieu. Kumaha bidang pendidikan anak-anak ya, supaya kejangkau, supaya tercukupi. Sami bakal dihormatkeun Maha Kawasa. Insyaallah bakal kancikan sifat wali. Halakeunna nu deukeut ieu, berkahna leuwih kencang. Coba eta kewajiban wali katalian ku wilayah. Sembawana gitu oge nya upami di lembur urang aya kiai anu luhung nya leuwih hade urang jarah kiai nu eta nu caket paling caket ieu sababna katalian ku wilayah ieu kiai ieu anu gaduh kewajiban ngadoakeun wilayah ieu. Jadi ibaratna teh jadi sepuh, jadi orang tua di wilayah ieu. Ulang ngalakeun jauh heula, ngalakeun deukeut heula. Itu oge upami aya wilayah cenah misalna aya karamat atau wali dumuk lembur eta sesepuh lembur anu perjuangan anak heulakeun jarah kadinya daripada mentingkeun kanu leuwih jauh sabab ieu aya dua penghargaan, hiji ngahormat ka sejarah perjuangan anak, kaduana ngahormat ka tugasna sebagai sesepuh di wilayah urang. Jadi urang boga minimal dua keberkahan. Kitunya pengintan ieu mah selain mah pegahan. Ieu mah saya aya we teh pun paralun. Ieu bisa kabula kabare cerita teh nya. Mantak diadegeun lambang dua awit kapungkur. Awit ti baheula lambang teh misalna ngaranan mubur beureum mubur bodas kudu make sajen eta. Sarawi beureum sarawi bodas diayakeun. Ieu lambang merah putih ti baheula geus aya. Diayakeun sababna ngahormat anu dua. Persipatan waris rama nyatana waris ibu sarua dibaca sarua. Di bagian indung jeung bapa ieu mimiti bahan keberkahan keur jalma keur manusia. Sifatna bisa aya di mana wae. Mun bisa ngaraskeunana jadi indung jadi bapa komo keur sararea mah insyaallah berkah pisan. Muntak lambang merah putih ieu kuat. Lambang kawalian waris rama. Mun tadi ka ilmu Sundanya geus lewat zaman Ramadhan Ibu Hawa Jawa Batara. Tila turun zaman pantun disebut saha? Sunan Ambu di Kahyangan. Contohna di Gunung Padang ieu kiblat ka Sunan Ambu. Sebenarnya disebut Sunan Ambu ka bawah ieu Sunan Rama. Udah pasti merah putih, pasti dua papasangan. Nah, orang nyebut Sunan Ambu pasti ke bawah Sunan Rama. Ieu lambang persebatan indung jeung bapa. Sunan Ambu jeung Sunan Rama nya ulah jauh-jauh teuing. Bacakeun kanu aya we, kanu ngarupa, kanu nyata. Eta leuwih realistis. Itunya penginten.
hari waris kanabian ti Ramadan itana gelar nabi turun ka wali jeung ulama. Jadi gelar wali di dia resmi menurut ilmu tasawuf atau versi para kiai nya anu ahli na bidang ieu. Nu paham kuno kawalian da kula mah teu paham. Pernah ada yang ti guru kula ti Kiai Cirebon pernah ada yang ti rekaman Abah Gurus kumpul pernah mah kira-kira wae nya teh pun paralun. Sangkan aya gambaran da kudu aya gambaran hade gorengnya. Punten we samehna bilih langkung kurang nama. Anu disebut wali kutub nyetana rajana para wali itu bisa hiji bisa dua duka teu apal. Salam dunya nu ngatur kawalian ieu perintah langsung ti Gusti Rasul, Gusti Muhammad Rasul. Aya wali budala atau wali abdal, wali nu gonta-ganti jalmina. Makomna angger amun hiji wali maot langsung diganti ku wali sejenna. Aya wali autad atau wali pancer ieu teu katingali kadang ku masyarakat teh nyumput. Karena jalma biasa katingalina. Kosna pancer dina doa. Nyata alam dunia juga teraya parmudita ieu dipancarna teh ku puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Heuh gitu contohna. Jadi wali ieu tugasna muji. Aya nu muji ku sholawat misalna. Beranya misalna 10.000 saputing atau 80.000 saputing aya muji ku la ilaha illallah sekian ribu saputing. Ieu unggal puting teu petot ieu. Muji terus. Mungkin teu katingali ngajar di madrasah, teu katingali. Mungkin kadang jalmi kaya nya bisa bae. Jadi wali rujaba atau rijabiah mata naik terus gitu diantarana. Ayat 7 ya sebenarnya kula teu apal. Ya, jadi pangat kawilan ieu resmi disahkeun ti Kanjeng Rasul nurunkeun perintah ka Sayyidina Ali, nurunkeun perintah ka Syaikhul Qadir Jailani, terus Syaikhul Qadir Jailani nurunkeun ka para mursidna ieu disahkeun kawalian diangkat ku Syaikhul Qadir Jailani. Itu sembarangan diangkat ieu teu make ijazah nu katingali ieu mah. Ilmu khusus na bidang pangawasa, na bidang hikmah, kebijaksanaan khusus ilmuna. Ieu jalma biasa teu bisa apa kana hal ieu. Percaya mangga teu percaya sabodo ieu mah. Kula ukur nepikeun hungkul. Nah, jadi aya dua model al ulama warasatul anbiya berarti ieu mah ulama diri sebagai guru, hiji waris ti Ramadan tinu karamaan, geus inung bapa, kadua waris ti nabi tinu kailmuanana, jadi guru gitunya. Katul mungkin oge guru ieu kapangatan wali. Mungkin oge double wali. Itu saya nya. Jadi ulah poho. Misalnya Syaikhul Qadir Jailani wali kutub. Anggar ka inung bapana kudu ngahormat, soalna nu ngawalian Syaikhul Qadir Jailani ieu inung bapana ieu ngadoa ka Gusti Allah. Itu contohna wali anu ngawalian deui. Ajan leluhur tetap diwalian eta ku ilmu waris Adam. Ieu mah bilih kaling lapnya bilih loba kabongroy ku teori-teori itu wali ieu mah kurang nganingkeun doang. Ngana ilmu agama teu ngabahas si orang tua sebagai wali teh. Disebutna teh wali setingkat wali kutub tanpa gelar kitu we ngabahasna teh. Wallahu a'lam bishawab teh pun paralun. La haula quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.